Alah, ku zaman ayeuna kieu meni hese dengan gawe aduh. Diusahakeun ka mana? Pangabutuh loba, pamajikan anak recet, aduh. Geunah ngalamun keur kieu mun mangih koper eusina teh mobil loba. Koper gede eusina duit loba. Aduh. Nyawang di kaangangan kieu geunah ya di puncak kagagas lah. Ngan anger eta boga duit mah lieur geuningan. Tarusing batur mah duit loba pangabutuh eueuh ieu mah sabalikna amana ieu kan nyeri ieu kacung naon ieu teh lotre kitu nya buat ini mau bogohan namanya surat cinta membuang ke cik tempokan aja buat salina TV teh ya gitu nya disebut harta karun nu kieu teh dikela tialik heula kaldu ayam 2 bawang beureum bawang bodas capek 1 kilo nah ieu minyak temukan harta karun ini dimulai dari tanda X belah mana itu aing bawa nyaan gitu ieu nya nu ngaranan harta karun teh nu kieu tapi keur kieu masih suganan aing lah bae lah ieu sugan bener gitu tak keur kieu geuningan lieur cuman lieur kuring macana ieu kumaha ieu teu ngati bener kabeneran boga dulur mantan pensiunan tantara ieu mah ieu urang hubungi sugan kaartieun lebah mana ieu gadina tapi lamun nya ieu harta karun geus saha nu naon jeung saha urang neanganna mah kudu ngontek barudak mah keun bae kudu ngontek barudak bener ieu alah ieu mah bener patah harta karun teh ieu mah kudu buru-buru kontak barudak ieu di dia ya di puncak kagagas sukan sinyana rada hade wes kumaha Pak Deden Acil geus kapangi bangsat teh ieu mah sigana bangsatna geus we bakso ieu nah dina sigana buah hasem kieu sigana make cuka di basone cukaan gitu marupana mah basona nahaon eta kayak harapan tai ucing telepon mana oi halo Cil di mana kurang merapat ke markas ajak si jago naik si Boncel kurang merapat akhirnya ya bisnis oke siap di duitan atuh cair ya mah yang bengar bu oke siap atuh ayo Teroy. Siap-siap lah si Boncel jeung si Uci ceuk kana mah. Ini dah kurang di Boncel. Barudak. Lai teh we. Aya naon mana teh urang sok dipanggil ka dieu. Diuklah. Urang ieu meunang cikeun mah ieu wasiat di raja zaman mana gitu. Aya harta karun, Mbah. Tapi asli eta teh lain permainan. Asli cenah. Ikan bau lagi bau duit
Mana? Bau-bau seorang miliarder. Ada tapi nya. Heeh. Ada jeung bau parawan. Ieu mata kurang ngontek maneh. Soalna maneh boga keahlian masing-masing anu di bidang taneuh, di bidang pertanahan gitu nya. Udah pararintennya Cari jejak. Heeh. Jeung jago manjat. Kumaha lamun meunang harta karun dibagi hasil. Nyaho Urang di mana-mana ke lamun menang ieu mah dibagi hasil, dibagi rata gitu nya. Kurang 50%, marane tiluan 50%. Terus setuju Roy. 50 kumaha gitu. Makanya urang tiluan 50%. Mending ieu cuk urang mah. Kumaha adil. Mana 70, urang 70. Oh bisa dibagi rata. Ewangnya. Heeh. Benar tuh. Benar. Deal. Deal. Sepakat? Heeh. Siap, deal atau orang kesepakatan untuk kejayaan kita seorang miliarder dadakan. Woi, Assalamualaikum. Pastilah. Siap. Hai. Kan aja. Ya. Singkat. Oh, iya nu hajat emang naik naon? Ayo kali itu lah. Apa itu? Oh, memenit ka gunung. 10.000. Baik tadi. Memenit ka gunung dah hareula. Kieu we rek api-api tamu undangan. Atau rek kumaha nya urang? Bebas urang mah. Budulana 2000 ewang. Boga sabaraha we? Grablok bae lah saya upload aya. Di urang moga ieu. Besok gue pulang. Berangkat. Urang era bae lah, urang udara apa bijong undangan. Siap. Nek hareula. Malam hati yang saya Sapa pukul kamu buci Kembang terus Berarti kadianya. Ini lain undangan baturan maneh, mantan maneh lain. Teuing mananya? Lain undangan mantan maneh. Lain. Lain punya terkenal we, pasal dahar. Aya juga. Lama kan itu. Yuk, jalan. Ieu panggil jeung sieu nih urang. Heuh nya. Yang geus geus kieu we, paneu mah urang mah bebe jaman dah. Cenah kita undangan mantan si dieu. Pan urang ana proyekan ka gunung. Sawe ka dieu. Api-api tamu undangan lah ngiludahan. Oke ulang itu kali itu. Oh, sok teh menu dur. Aneh. Urang mah kajer we. Oke mana ganti sakit ka itu. Ngablok mah. Ngawang. Ayar atuh. Siap. Sok aja dulu. No. Murah tuh berasa kan? Kan ieu kejadian dari. Milo. Ke gunung teh ya. Oh iya urang ya proyek ka gunung. Bisa wae mana milu kurang urang bagi rata ieu hasilna. Orang memperada nyasa di Kita mana ninggalkeun kumaheun? Bae da kumaha aya Bang. Poe. Lang tokep. Oh mana? Siap, berangkat terus. Mana udah kletik? Oh itu. Capek euy. Dia di nu hajat lobat teuing dahar. Haus euy. Kok masih ieu mah da bieu mah konangan mantan manehnya. Tinggal kuat buncit ieu. Ripuh gitu ah. Siapkeun energi na mah. Kita mah kasih susu kambing da ingat. Karek mulai nanya. Karek mulai eta penelitian. Geus kering sampai lagi. Siap demi harta karun ayo miliarder eta ya. Gaskeun. Berangkat. Launan aja. Capek. Ieu barudak. Nah, tadi urang ka itu kadieu teh geuningan teu karasa. Lempang ti dieu, heuh. Anu hajat nih. Heeh, tadi teh ku sabab bau sate tutung, lapar urang nyimpangna dahar di dieu. Tibah dieu, api-api tamu undangan lempang. Tadinya Jadi tadi asa aya sengit anu rada aneh bah. di dieu. Tah si Udi kecis tah selama hitut. Oh, di depan si Ning Udin. tadi si Dede ningan. Heeh. Sabu aneh ning. Oh, paingan. Tah si Udi ningan kenyang heeh. Paingan di dieu teh urang sadayana limung we. Heuh. Tah dia tadi teh selama. Heeh, bener. Balata kebol hejo. Saeta boleh jo. Ieu ka dieu tayo ieu. Kebol hejo. Ieu urang. Ciga saung rek. Naon? Ciga mah saung. Ieu mah Nah, di makanan naon ning? kenang marmot meureun. Marmot. Ieu mah ayeuna urang di dieu ngariung.
Tanda dia dia tak ya saung iya. Berarti dia ya tanda-tandanya. Dia tanda-tanda tanda kematian. Tanda kelahiran. Maksud tanda-tanda teh tanda tangan. Oh, tanda tangan. Heeh, oke. Pengpel. Tadi dia teh urang teh dia mencintai. tugasna di dieu teh cek tadina peta teh urang kudu neangan kelu selanjutnya. Teangan namanya mah. Nah dina hanapeun kenteng, dina jero gombong, Ada puran ieu. dina liang irung sia mun bapak tanah. Balatar dirinya lah. Ayo sa teangan deui lah. Iya. Cing kumaha keluar teh naon teh? Iya. Tanda-tanda naon? Oh, tanda eta. Heeh. Iya tugas selanjutnya neangan kelu seperti kieu dina saung ieu, teangan. Bisi pohon pok. Kieu ya. Ya mana dia? Apa? Senang dengan apa? Suku. Mana? Kan. Kala. Belah mana itu nya? Jadi iya. Cikan Roy eta meureun. Oh, sia, alah. Iya, geningan ya. Tuh. Iya, geningan Nah tuh. Oh iya bener panggil. Cokan baca tuh. Iya orang keur di dieu. Lamun ka dieu jalan kenangan, ulah salah tuh kenal. Oh iya. Ka dieu jalan kenangan salah, ieu jalan menuju pelaminan lain. Sedek kana subuh. Ieu jalan hidup ini oh ka dieu. Wanita munafik. Iya, kira. Iya, urang nepi ka dieu geus 300 lengkah pas. Tugas di dieu teh tadi teh neangan kelu deui nu saperti kieu. Teangan di antara di dieu. Sok. Bergerak. Iya, Bos, di luhur. Oi, di luhur. Mana, Iwan? Iya di dia. Lu aya di luhur. Bener pintar si usia saya. Mesti sampai 3 ledug otakna pintar. Sing neangan rokra ke dah. Tidil. Ayo. Fair. Nah, ini urang Mang Yawi ya. Sokot buru. Urang buru-buru beh menang duit siap. Oke. Alah. Tarik jadi si jadi. Lanjut. Terus. Astagfirullahaladzim. Kalau itu, lu itu setik deh baca, aing teh hayang menang duit. Apa ya eta ini? Buru cara. Setik deui.
Iya, peninggalan Raja Bangkok. Raja Namrud gitu. Nunakluk teh jauh-jauh teuing kan. Atuh pan cuus ayap. Wah ieu. Nyusahkeun pisan. Oh my god. Nah, wadidaw. Oke. Woi apa Siap, guys. Iya, wadidaw. Ya, siap. Katakan di wifi. Kira, waduh. Rawa Bogo Wipi. Minum dulu guys biar gak panik. Siap. Iya, orang posisi di dia, lamun kaditu mun ka Curug Si Pancur. Cipancur. Pancurnya di mana kita? Apa? Kak, iya meureun 272 lengkah, Kak. Belah Amsterdam. kaditu. Ieu mah Kalibanon nya kana namanya. Kalibanon ya. Da teu teh urang teh pangijengran dari Libanon teh. Bener. Bener. Iya kayak 272 langkah. Nu kanang jampana. 272 langkah. Berangkat. Berangkat. Siap, kakak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalengkang di mana kamu harta? 200 229 230 Harta. 31 232 di dia euy. Di dia. Walah. Di mana ya semangat. Kita naon. Cil. Ah, kita terus lanjut. Siap. Semangat. Siap jadi miliarder? Oh ya. Siap membeli segalanya? Siap. Wanita, harta, tahta siap edankeun meuli Alfa 10, oke. Selamat. Selamat harta karun ada di seputaran lokasi ini. Oh ya. Weh. Kira. Tah. Di dia. Tanda X. Kira. Cil. Urang teu sia-sia ngajak maneh. Oke. Maneh ahlina neangan jejak. Siap. Bro. Urang ngajak sama dia. Wah, ieu mah dia aing euy. Lamun dia menang harta karun aing mah bet nyieun kontrakan 40 hektar. Mobil truk 7. Satu langkah kiri. Kanan. Di mana? Cil. Tanda-tandana atuh di mana tanda-tandana buru? Dia di dia. Mana ya? Mana atuh? Tangan, Cil. Sok. Gunakeun atuh indah penciuman. Salah Roy. Salah. Saya ucing kacomot. Naon? Saya ucing aja. Geuleuh. Ayo, terus. Aduh. Tadi yus ya mah. Satu langkah ke kiri. Mau ke dia yuk. Nah, iya video itu dia. Anjing ini. Naon? Sakon. Jajing. Urang ketoprak. Wah, berat ini mah. Misi di mah. 1000 triliun leuwih. Mulai apa teh jadi? Tangan batu. Wah, kowe ieu teras ya. Mana sia euy? Berat teh naon? Naonan? Ngalaan kuncina. Nah, aja kudu deuk kitu. Ya, saya. Pan ieu kuncina asa gegireun. Mana? Ieu. Anjing. Aing salah teh wae. Ah, tuh. Burulah pakai bismillah lah. Hari siap. Sabar ya. Cilik ye. Maneh Tulus jadi benar poket. hayang meuli remote TV teh. Langsung miranda genep wing aduh. Iya. Siap. Hei. Salah ieu. Kiri masak gini. Naon ieu? Euy. Tiga, Pak. Naon eta? Iya, duit cuman iya hiji kosong. Duit dia. Duit Amerika nih, dolar. Ya dolar teh kieu gitu. Ah, piraku. Ning lain bau duit, Tinggal dari nanya nama dolar. Kakak bau astana anyar yuk. bau warung. TPU. Kira-kira ya naon ya? Beungali mah euy. Kira-kira. Ieu mah duit Amerika dolar. Cicing, baca. Harta karun ini hanya mainan untuk anak-anak. Waduh.